teu bisa pisan gitunya ningali pemandangan anu benar-benar sakitu endahna ieu. Setelah urang kaluhur morolang layangan ningali di ditu moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek istirahat ieu teh. Gimana, Kang? Iya, cara di Lebak tadi atas di warung heula. Eta tuh benerkeun ieu na ikatkeun kumaha? Cing, teuing tah teu ieu bisa. si Akang Teu ieu bisa. ahlina. Cing. Ya ulah lain ikat, lain dina punu ieu mah siga sorbannya, amun ikat mah nyalekat kudu dianggona dina mastaka. Jadi meungkeutkeun naon? Panta Meungkeutkeun mustika nu aya dina mastaka. panta apa? Budak genset, abi mah budak genset. Atuh paingan ieu mas etik ewang hapunten sanes pamatahan wajah kamerinya paralun. Gimana Kasep? Iya, abi ti pasir encus paling dinya tah. Pasir encus. Nuhun. Hoyong ikat naon? Naon we abi mah Bebas we nya. bebas sok. Nyesuaikan yang banget. Nuhun nyesuaikeun sareng beungeut we. Pasihan terang we namina naon gitu ieu teh Oh. padus terang. Iya. Tah, ieu ikat teh nya. Nuhun. Sas ieu. Oh. Ajar kan ieu. Tah ieu teh tina beungkeutan kieu teh Kang aya filosofina teu? Aya tina ieu teh meungkeutkeun emutan urang jeung hate urang kanu musik malikeun gitu tah. Laras. Kata kita tah ieu ikat namina parekos kana sami ieu teh. Nah sok diawal ka para kasepuhan. Ya. Nah, ieuna dibeungkeutkeun. Nah, ieu jang diajar. Arah naon, arah jati teh kasilih ku junti gitu. Gitu laras mama. Dah yang simpel abi mah tinggal make we. Ya, tong sampai ikat tah ieu teh. Oh, muhun. Siap. Tuh. Itu kan ari kieu mah rada Ganteng teh, ganteng teh. parekos nangka itu jangan diparias. Muhun. Hubunganana sami sok dianggo tah ieu parekos jengkol. Oh, parekos jengkol. Gerah terang. Ieu mah kaluhur itu mah kahanapnya. Muhun dinu kaluhur, sing ajeg, sing Oh, muhun. naon. Atuh. Kasaha gitu. Pami kitu mah hatur nuhun lah bade naraso ieu teh nya. Aduh, hatur nuhun ieu sipuhan sih. Henteu ieu bade ka jaman Oh. Mau nyeri beuteung kumaha?